Menu simpel tina sampe ukur disepan lanjut digoreng diperlukan ku masako di imamna sarang cikopi ieu mah nikmat pokona mah. Assalamualaikum pamirsa, patepang deui sareng vlog Inung Nasihana. Tah di dieu teh caritana abdi bade nyuci heula piring samemeh ngomekeun sampe. Nuhun kamari teh abdi ameng ka ditu ka saudara si bapa dipasihan we sampe satengah plastik. Jadi ayeuna teh bade ngadamel goreng sampe tapi samemehna abdi bade nyuci heula piring. Sanes nyuci piring ayeuna mah tos beres geuning tuh cucian piringna oge lanjut ayeuna mah urang candak sampeuna kaluar. Tah ieu teh sampe teh sakieu seueurna da lamun digoreng mah seueur teuing mending didamelkeun kumaha nya pamirsa. Saleresna mah abdi teh hoyong ngadamel opak deui ngan cuman nyaeta kamari oge bararangga kitu ngadamelna. Apa mending dikeuman wae kitu nya didamelkeun oyek. Da ieu teh masih keneh bingung bade didamelkeun naon. Jadi ayeuna mah mesekan heula sakedik we kanggo gorengeun. Mesekanna mah tadi ukur 2 siki tah ku abdi teh ayeuna mah dibelahan supaya gampang kitu asakna teh. Atos beres mesekan sampeuna lanjut abdi bade nagokeun pancina tah ieu teh si sampe teh caritana entos dicuci we. Muhun tadi teh abdi sakantena nyuci boledna sakedik tah ayeuna mah urang seupan teu sadayana diseupan pamiasa da teu cekap pancina oge. Ieu teh saleresna mah tos asak ti tadi malahan mah tos dicanak saware ku bapa Nasihana kanggo ngopi. Matakan ku abdi teh teu dilami-lami deui langsung diangkatan dikeuretan langsung we digoreng. Da nyaeta bapa Sihana teh nu nungguan wae goreng sampe ning tutos asak we sampeuna tinggal we dipurulukan roiko. Lanjut ku abdi teh dikuprak-kuprak meusan langsung we dibahekeun deui kana piring. Tuh pan pamitos asak kos kieu mah tinggal we nyuci kopi. Ieu mah mantap pokona nama pamirsa. Entos we nya dugikeun ka dieu videona lanjut abdina bade ngopi.